musuh orang opat, hiji dunia, dua makhluk, tilu setan, nafsu jeung setan. Lamun aya jelema keur merangan setan, nu kadeuleu setan malulu. Setan. Kayak kunyana dibacaan a'udzu, kayak kunyana dikitukeun, kayak dibacaan ayat kursi setan dieu. Wah, keur leumpang ya setan teh guguli bedan we, sebab nu dikeun peranganna setan. Tah, hiji mangsa aya murid datang ka guruna, aing hayang boga nasihat ti guru, dek neuleu. Kumaha ya guru ibadahna aing kieu bae, kabeneran. Pas guruna keur ngalawudu. Wah, ieu cek cenah aing nyonto guru ye. Wudu ye pas guruna ngalawudu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngalawudu.